hadirin, informasi ngeunaan informasi parantos aya deui di sela-sela kegiatan Anjeun. Sareng kami, Devira Syakira Mumtaz, sareng Nafisa Raihunum Azahra, anu bakal nyayogikeun beja pangenggalna sareng pangenggalna 4 Maret 2024. Kebakaran hebat lumangsung di salah sahiji kawasan pasar anu aya di Kacamatan Ngunut. Kebakaran ieu ngahanguskeun sababaraha toko emas anu silih dempet jeung sababaraha kios pasar. Kebakaran lumangsung dina Jumat peuting. Kebakaran diperkirakan lumangsung mulai ti jam 8 peting. Kebakaran kanyawan ku salah sahiji pengendara motor anu keur eureun di lampu merah. Pengendara motor ieu terus merebeja pengendara motor nu liana jeung pada ngagorowok. Saenggeusna, warga ngahubungi dinas pemadam kebakaran. Seuneu diperkirakan asalna tina trafo milik salah sahiji toko emas anu meledak. Seuneu ngalajar ke saluruh area kusabab material bangunan anu dominan kayu. Pemadam kebakaran bisa maremkeun seuneu sanggeus ngagunakeun 5 unit mobil. Kusabab luasna area, seuneu bisa diparemkeun sanggeus 5 jam. Kejadian lumangsung penting eta teu aya korban tapi karugian toko diperkirakan nepi ka ratusan juta. Samantara waktu, kegiatan pasar bakal dipindahkan ke pasar hewan nu aya di lingkungan desa Ngunut sabari nunggueun renovasi pasar. Sakitu wae beja anu tiasa didugikeun dinten ieu, sim kuring Devira Syakira Mumtaz Sareng Nafisa Raihunum Azahra membawa acara telepon dina siang ieu. Angkat we sareng dugi kaisukan. Wilujeng sonten.